Aduh Gusti ting meureun urang teh balik teh bakal ka dieu Mang Iwan nya meureunan tuh kos batur geus ngejalajar kieu Mang Iwan. Aduh Gusti Mang Iwan kumaha Mang Iwan? Lamun di pikiran hirup urangnya di dunia Heeh. nu boga mobil mewah, nu sawah lega, Heeh. anu loba emas, ujung-ujungna mah ka dieu urang teh balik. Tah ka dieu nya. Palebah dieu urang teh kudu naon kitu mawas diri teh. Heeh. Matak di dunia ulah adigung, rasa aing beunghar, rasa aing pinter. Akhir-akhir mah urang teh ka mana jigna tah ka dieu yeuh urang. Ka dieu nya. Nya tempat urang terakhir teh ieu yeuh. Gusti geura sok urang pikirkeun keur naon harta benda, keur naon jelema sagala aya. Tah kitu. Ujung-ujungna mah urang teh ngan mawa boeh jeung asiwung. Tah eta sok sararedihnya lintas emut ka dinya mah nya Mang Iwan. Rek naon nu dibawa urang iwati amal perbuatan urang. Tah eta. Eta Sok darangukeun lain ayana para ibu, Tah. umat muslimun muslimat di mana we ayana. kuburan teh nya dibersihan kieu lain ditajongan, lain ditincakan. Astagfirullahaladzim. Kitunya Mang Wan. Ya kitu urang teh. Assalamualaikum lah heula nya Mang Wan aya mah. Assalamualaikum.